Baraya DJ Sunda Volsera bade ngahibur jeung nyarita deuinya. Urang angkat deui isu anu masih keneh viral, jeung loba pro kontra na di lapangan. Program rame diomongkeun tapi warung gigir jalan, nah jadi sepi kieu. Isu-isu Bukalapak deui, nata meja nyusun dagangan rapi. Harap aya nu mampir beuli tapi jalan sepi, ngan angin nu ngalangkung.
Baraya DJ Sunda Volsera bade ngahibur jeung nyarita deui nya. Urang angkat deui isu anu masih keneh viral. Nasib pedagang keliling sepi pembeli, anu akhirna rugi nu sing sabar akang nuker berjuang demi keluarga. Dahar geus disadiakeun di sakola, tapi cilo abdi saha nu meuli ayeuna. Isok-isok dorong gerobak deui, uap cilok hanet ngepul sautik deui. Biasana budak-budak geus ngariung,
Baraya DJ Sunda Volsera bade ngahibur jeung nyarita deuinya. Baraya atos dahar acan muntel acan sing sabar sugan aya nu ngadengekeun ieu carita urang sadayana. Sing sabar akang nuker berjuang demi keluarga. Kejo aya nu gratis tapi nah beas di pasar beuki mahal kieu. Isu-isu ka pasar meuli beas hargananya hate langsung lemes. Naon ieu naik deui Bu? Padagang ngajawab kondisi kitu. Di sakola budak dahar geus aya di imah dapur kudu mikir dua kali. Gas listrik jeung bahan sejen sadayana naik teu aya nu turun deui. Cek batur bantuan geus jalan tapi dapur masih kene mikiran. Lamun harga bahan terus naik kieu
leuwih lega. Hei, gratis teh sae, tapi nu penting kahirupan sapopoe bisa karasa deui. Baraya DJ Sunda Volsera bade ngahibur jeung nyarita deuinya. Sing sabar akang nu keur berjuang demi keluarga. Baraya